fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un dina surat Yunus. Dalil muludan eta, dalil rajaban eta, dalil mungahan eta. Allah Ta'ala miwarang ka nabi urang supaya ngumumkeun ka sadaya umatna, he kakasih kami, he Muhammad, qul ucapkeun ku hidup kasada sada kabeh umat hidup. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi kieu kudah diucapkeun. He sakabeh umat kami, he sakabeh bangsa jalma bangsa jin, ya sing ingat aranjeun kabeh kalawan karunia Allah. Wa bi rahmatihi jeung kalawan rahmat Allah walas asih Allah. Fa bidzalika maka ku hal eta falyafrahu kabeh kudu ngarasa bunga. Kabeh kudu kumaha cenah? Jelas itu perintah Allah, bunga teh jelas. Falyafrahu ayyafrahu